Instagram eta teh muncul we dina iklan. Karena Ting iklan trading, ting iklan Facebook. Tah eta teh ku adan jadi hayalan. Soalna awalna tipisnya. Hah? Letiknya. Bodas gitu jadi adan teh ngahayal terlalu tinggi ngahayal teh gitu. Bukan sok iklan cangcut. Wanya. Capcut hurung. Sarua. Ka TikTok ka mana? Karena TikTok, karena Facebook, karena trading, Sahai. juri, Hah? juri Judik naon? ngiling uri kurang gitu. Benar teh kok ada mulang nyingkin manehna. Moal mah gitu. Kunaon? Soalnya ada yang terlalu menghayal gitu. Tapi lawan ada yang menghayal di bareng anjing istighfar gitu. Tenang sih dana kayak pasti kawin mah kawin. Wang tepel gua awewe saha gitu. Keke pugu, keke. Mantak uang naon hayang ngelukis. Hodam uang aman nyaho kapan geus Oh, saha? teh ku amang dilukis hodamna. Ya. Oh, tenang kayak dilukis lah. Aya amang boga babaturan sok ngalukis hodam mah si Apoy. Ini bagus. Iya. Terpercayaan si Apoy ngalukis hodam. Ayo mining tas. Mining ka naon? Itu Amang oge nya, amang ya. Dilukis ku plastik. Amang dilukis ku si Apoy. Hodam amang. Juri purah molor. Tak amang molor we. Bener. Tanya ge berarti engke teh hodamna teh. Juri purah hayal. Kata jadi hayalan terus. Bener. Awewe orang tukang trending. Anjing. Trending topik. Heeh. apa ya orang trending topik. Gitu bang. Yak naon sih teh usaha can bisa make kudu hayang kawin. Yang kawin ujuk-ujuk bang. Datang ke abang ngomong gitu. Sah, Kawin. yang dikawin. Ujuk-ujuk ngomong gitu. Ngomong gitu ujuk-ujuk. Ngomong kumaha. Saheula na TikTok. Aing bah. Emang menjak wangi peci mani, awewe eta dateng ka urang ngomong. Oh. Ngapukeun hamil. Hamil teh kawin teh. Oh. Hamil. Ini kok ada ini kumaha hamil? Cek manehna. Kira-kira tadi kumaha mata kamil gitu? Hah? Kira-kira kumaha tadi kumaha eta mata kamil gitu? Cowok urang. Dicolokna kumaha gayana? Rek kudu pugu nyarita mah. Bisa perlu dilamot mah hamil. Normal hamil. Berarti gayana kumaha mana eta teh kamil gitu? Tengah sakeun. Dengar rasakeun ya. Kapan nih mangga Moal. Moal lah itu Kapan nih? kudu diperagakeun nya. Karek kapangi coba sakumaha gayana kamari keur ngimpina. Keur ngimpina kumaha kamari? Ngimpi manehna ngomong. Kumanehna letakan kolomohan. Anjing. Naon diletakan kalau mah? Kan nyata. Usaha. Bang. Jadi nu maneh teh dilamotan yang kumaha teh. Anjing. Di bebejana teh kitu. Terus geus kitu teh kumaha? Eta pas dilamotan jadi kalau mau eta kumaha rasana? Biar hati galoncok. Hah? Tiga kocok. Tiga kocok. Nya siapa sok ngocok? Tiga mang awewe. Mana sok ngocok? Aing dia yang kata wang. Kodena udah harap. Nyahuna awewe anu yang pakai hijab. Jali lili. Spek jali lili. Awewe pernah kan dia pakai non gamis. Pakai tiung coklat. Gamis coklat. Oh jadi ada teh yang kadinya. Pakai ieu, pakai non Cadar. aing pakai ieu non. Ada topeng. Oh. Warna biru. Oh. Biru bodas. Palingan bukan yang dibirukeun teh masa wajang soplen aja. Anjing. Apelan minangkana. Berarti hari kitu mah darahnya kudu biru. Bacawan. Make ieu, make ulawo. Nah, nanti. Kapangi moal kuat. Moal. Cek aman kapangi. Moal. Naon? Moal mah kapangi. Manehna tukang tending, tukang naon? Tukang naon nih? Kupu yang masuk aya ka TikTok. Oh. Awewe. Oh iya ya. Aya. Buat artis TikTok. Artis TikTok udah. Ai main trending we mah. FYP eta teh. Manehna teu kurang naon teu kaciri teh geuning na. Teu. Henteu. Berarti tara ai gitu. Kacirina naon manehna sok make baju kieu.
pakai baju dari gitu. Kentok. Yang baju tentak naon? Baju yang ada anu yang budak kecil asal pakai gitu orang tuh nyaho. Orang jadi ngaya gara-gara aya abah uga puting-puting ka dieu jeung si eta jeung si Gel. Jeung saha? Jeung si Gel. Cigalnya. Tukang batu. Gara-gara nama eta nya. Heeh. Berarti bawa ugak pengacau. Arek boleh jampe kok. Dulu aing ka dieu doang sawana gitu padahal aing ge nyaho citana. Mau kita dituna. Nok naon? Tapi mau kata tempat ke Eh, panti batu. mana jeung awewe geus pernah ngimpi sedikit papap teu? Cek manehna. Lain pan manehna mah matak mungeun teh maneh sok ngocok cenah. Ting hirup ulang aneh heuh pernah ulang cok manehna kajaran ngomongkeun kieu. Ai kamar. Iya. Ai kamar lain dengekeun. Naon? Ai kamar teh. Masalah AA jeung si teteh teh kumaha teh? Masalah naon? Ti barang teh kumaha ngaganggu sareng teh jadi kumaha teh? Hah? Tegena Teu geunah kumaha? mau sayang gitu gitu. Nya si AA jeung si teteh kumaha? Kumaha? Kayak kieu Kumaha cenah di sadana teh? gitu jika aya soal nang desa gitu. Ada jadi keganggu. Tegena uang pikiran uang KWW tak ke Jakarta. Ay manehna kayak gitu-gituan. Atau jadi angot. Tegena Ya aneh. Diintip teh atuh. ente Intip kumaha gayana. nggak biasa ngongeng. Jeung eta cipok jeung kalau mau geus eta ngungkul. Asal ka teh? Sok kalian. Kumaha teh? Sampai kieu konten aku mah. Kayaknya gua jika permen. Sok-sokan dah. Bobok lain kemana? Kan tinggi kana permen kumaha permen kumaha emang permen. Apa teh kaba caici mani jika hayam apa tuh? Jika iya jika lawan sapi kontona kuda ngomong kayak gitu cek kaba keihna tuh Pamali itu teh. pengali kumaha Kadenge. kadenge Berarti ada yang mah. Berarti ada yang mah ulang. Jadi jangan kan. Ulang ngedeketan kamar si Aang ya mah. ya orang lain ngomong duit cuman ngomong kayak gitu orang bukan kepikiran orang bukan saham na batu bara terus orang ulin ke Jakarta ke Bali non ke Bali ke Kalimantan kawan kepikiran orang gitu ayo mene orang hayang mene ke Jakarta eta KWW eta gitu jeung ka keluarga eta kabehan gitu. Berarti aya nama kieu solusina nama aden teh. Naon? Solusina nama aya nama rajin delete TikTok. Dengekeun. Solusina nama rajin delete TikTok. Nya hayang loba duit mah. Jadi engke tina hasil live TikTok aden muka tambang. Aik tambang batu bara, aik tambang emas. Lamun tambang emas berarti aya di Banten dedeketan mah. Di Ciwaru deket aya Cimas aya dagangna loba kamu ka tambang bisa investasi bisa ai kacacan bisa moal investasi moal kacacan naon moal kacacan nama naon moal nama maneh namang nolak nolak kata mah hayalan terlalu udah 100 juta wah murah 100 juta mah kudu baha ka manehna entong kamehnana aden mah nambang emas jeung nambang batu bara pan aden yang jadi penambang batu bara saya mang neanganna jangan naon sih batu bara astagfirullahaladzim ye aden mah tinggal live Kamang TikTok barna we. tinggal live TikTok Nambang. ngoal poe tapi live TikTok na teh ye dengekeun engke duitna kumpulkeun angke mai mobil gedena ku saha ku amang di bawahna ku amang mobil badag mah aing mobilna meulina ka mana ku amang dan Cina lain ka Cina lain ka mana engke ku amang dan terus Bapak Prabowo hah Bapak Presiden
aya Aya. kapabrikna di mana di Jakarta. Di Jakarta aya, di Kalimantan aya. Terus bang hayang boga eta Mantak anu oleh TikTok heula sing rajin. aya meuli eta na simpen naon simpen bitcoinna Naon kana Bitcoin deui? aing emasna kudu aya ieu simpen bitcoinna Eueuh teu asup kana Bitcoin mamang. aing kudu meuli simpen simpenna Sampelna simpen ke etana engke orang simpen mainna orang cek ka itu tambang mah orang cek ka itu orang proses engke di ditu mediasi di ditu langsung gitu. Engke deal-dealana make kertas di atas matre hitam di atas putih engke teh. Temen tak anu masih rajin gawe live TikTok. tambangna cecen gede bahat Hah? tambangna gede teh Leutik orang Sakieu. ngelehkeun, orang ngelehkeun cek. Ada. hah Sakieu. kumaha teh we Hmm? kumaha manehna bang gara-gara bang Heeh, efek maneh teu mau uang ka Jakarta kumaha kata ada teh nanti sing rajin. Ya, kumpulkeun duit. heeh Pokoknya nama unggal poe PK jeung awewe jeung sawe. Tah, engke dina hasil live TikTok eta beberapa tahun kemudian ada yang bisa muka tambang, bisa ngelehkeun si Cacan. Gitu. Jadi ada ente untung wakang ngahayal si eta Emang pasti yang dia yang dia make asa asa na Bitcoin gitu hegete gitu. ulah temen di band ku TikTok. Aing eta nama nih asa nang kudu A mana naon ungu Temeuna. ieu simbolna Bitcoin Temeuna. gitu. Temeuna. Kurang pakai ka mobil tambang gitu. Temeuna atuh. Engke dina mobil tambang mah logona Allah Muhammad, hareupeuna bismillah. Tangke dina bak tukang gambar meong gitu. Tapi lain hayu mau malaya lain. Ya, kade. Ulah kana Lagu hayu mau. hayu mau malaya lain. Bisa dikieun tangke hayu mau malaya. Harimau asli. Aya yang dua tambang. Aya Aya. yang gawena sahabat tuh. Batur aya pan adan mah ke adan mah teu mikiran nu gawe, adan mah mikirana pemasukan we. Ngomong turun kumaha eta